Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang diserang Abdi Danu. Hatur nuhun ka ibu bapak teteh Kang masih setia di channel properti Kang Danu. Ya abdi kalarasan jadi di project Bandung Barat tepatnya di Padalarang. Di kalarasan aya bumi ready stock siap huni di Tekno Regency Padalarang. Tipena di 38/72. Konsepnya Skandinavian. DP-na cekap 5 juta, cicilanana di 3 jutaan. Ini orang coba review kalau bet iya kangge karpote cekap kangge 2 mobilun. Terus ayeuna ieu jendela angker, ieu ruang tamuna. Ruang tamuna cukup luas, plafonnya tinggi pisan. Itu ya kinten 7 meteran terus ngagaduhan jendela agung dipayun kangge pencahayaan seporos maksimal ka lebetna. Di jendela bukaanna ya hiji. Ayeuna urang tinggal kamar utamana. Iya kamar utamana terus kemudian jendela ventilasi ini pencahayaan di kamar sebatas maksimal. Ya jendela buka hiji anu menuju keluar. Terus jendela matina hiji lampuna terus aya untuk ngahur lebet ke kamar kedua. Iya kamar kedua cukup luas kangge murang kali cekap. Ini jendela bukaan anu mayun langsung ke halaman bunker. Itu saya wastafel tapi da ieu bumi teh atos di custom. Janten informasi nu tiasa ku abdi didugikeun, custom ruanganana ieu tiasa di lobby tapi kangge tampak muka itu mau tiasa kedah sami sadayana. Ini lebet ke halaman belakang. Halaman belakangnya terus saya keran, saya wastafel. Terus aya meja dudukan kangge kompor. Ieu tiasa dimanfaatkeun kangge rumput sintesis eta tapi naon wae anu dipiogeun ku bapak, ibu sareng teteh sareng akang. Ieu wastafelna, ieu jambana. Ieu kamar mandina terus ngangge kloset duduk. Keramik dugi ka sakieu. Terus aya showeran, ventilasi udara atos aya. Janten ka ibu bapak teteh akang anu nuju milarian bumi di wilayah Bandung Barat tepatnya di Padalarang. Ieu tiasa dicatatkan salah satu rekomendasi ti abdi margi naon di dieu progresna tos berjalan sareng unit ge tos seueur anu dihararuni. Ieu tampak mukana. Sakitu penginten informasi ti abdi, mudah-mudahan informasi bermanfaat sareng tiasa ngabantos ka ibu bapak teteh akang anu nuju milarian bumi di wilayah Padalarang. Ayeuna Kang Danu pamit, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.